itu enak di Hastina ya. Subhaturan ramu cageus Sri Bagong. Kasar-kasar di Sunda mau Bagong pada di Jawa mendewe teh Bagong. Cageus Sri Bagong. Alhamdulillah itu lainnya teh sehat dan teh cegit. Cedit naon ari aing? Mereka mau dewe dulu cegit, kemudian dulu cegit. Semahaturan ramu sebuah nuhun. Cageus. Saya ada ipar sih. Wilujeng Sumping. Dole. Wilujeng Sumping lah. Tiap dikit dole. Hei ngomong. Teuing aya di solenang kene ta enong lah. Cicing tenang. Sareng saha loba man. Batos cenah kasepuh ti anger Prabu Sidana Raja Hastina. Kumaha kaayaan di Hastina dina waktu saena? Mujeuk pot. Hasukur euy. Keur kumaha pareren ieu Pak? Nah, tinggal langkung ka dinya. Hoja tante. Keur kumaha pare? Nuju cari cing di Jawa. Gimana bisa ngomong deh? Maksud aing teh kumaha pare tadi seuneu? Tuh kada terang pare awewena ini. Apaan pare? Mari gamarkeun ada Dewi Sri. Hah? Sri, apa sih Sri? apa anu sudiane kana gorengan? Teri mah. Teri mah di mana urang geuning boga pamajikan urang teh boga anak teh eta teh hukumna anak teri. Anak tere jauh. Tere mah di mana urang lupa kendaraan ulah lempang eta tere nepi. Tere beleguk jama. Tere mah samara mah sere. Goblok si cemonya. Tong dilawan kemarin lagi. Sarwana. Eta ka mana karep wae ngomong ada si goblok. Anjing, eta ku sarwana. Kabina-bina teuing saya teh ngomong teh ka mana karep wae kuas jeung menak. Aing menak mau puguh sok hiber. Nu hiber mah manuk lain menak. Hari manuk mah di mana urang geuning di jalan pepangihan. Aduh, ieu manuk duit Menak sama sia teh. jauh teuing ngomong teh. Manya tina manuk kana menak. Aing menak mah di mana urang manggil barang di menak urang kana takak. Di punak bereguk tamatuk. Atuh sia teh kabina-bina teh jang tong dilawananya. Punak mah anak lujira. Punuk sama Punuk mau dicarikan batur ini urang teh ini. punung sama beleguk. Punung mah aya laguna geuning. Nya. Warungan di Kota Bandung. Cikapunung sama. Nah, sia teh punung. Nya punung. Punung teh eta teh gini. Naon? Nya pas dipake tiung ku awewe. Tudung. Dengekeun geus ya. Ai tudung mah di mana urang geuning ku batur teh. Sila ada di tenggelan deui. Nah, mah tenggelan ditudung maling, Dituding yang beleguk. ai tuding mah geuning sok dioperasi Suing sama. ai suing mah geuning samangsa jeung entok. Soang. Ai soang mah di mana budak nih manggi karuas
sok kegebangan wae teh soak termasuk ai soak baju di mana di berewekeun teh soak eta kulilayanan wae atuh teh Garero anak si Jumarwa nah teh Gero saja ai gero mah di mana urang aya barang di jero taneuh di gero digali ngobrol tuh kabeh we gero ieu mah ai gali mah geuning sok dipake di naramo aduh cincin teh mah Ali bergu ai Ali mah geuning buru-buru atuh ulah ali-ali teh lila nah jadi nyata atuh lila mah paman aing geus maot lili teh mah tuh aing mah sok dibais lele beli jalan raung atuh ai lele mah atuh di mana orang digebuk ku batur teu wani ngelawan lewe ai lewe mah dengekeun naon apa ku syarat ge teu kahayang nih palelewe paleleuwih jauh pada lebih ai leuwih mah samangsa jeung teureuk kaleuwih eta teh mah sarwana gero kabeh ai keleuwih mah liang belut ieu aduh mah dikeleuwih mulisit teh mana teh jauh atuh begini itu beli jalan raung ai mulisit mah kapal maju di hadap waduh beri mulisit melesat ya melesat lo gitu melesat mah lagu naon melesat gabung luhur jauh di awak-awak geus ganeng dari maksudna mah mana si cepot teh meureun si Tarina manu dadali dari bapak tadi si dadan dali atuh teh mah nah eta teh buru-buru Pak abdi aya hayang HP rek SMS-an Pak cukup halona telepon dan gitu nih nah ada HP maloba di sini dinyata patat dari anggaran tuh barodas tape temen tape iya mah HP hari HP mah di mana urang-urang pareng ini usia di jalan HP teh apa tama wah apa ai hapa mah geuningan sok ieu sok ngalalau di balong apo tama haji apo jadi kana hapa di situ aponya haji apo mau pergi nyoba apu tama ai apu mulai minantu bah umri apun tama hari apun meniman digebuk urang bisa ngelawan apun ampun ai ampun malah berarti impun coba deui beuneukeun antap ai impun masuk dipake ieu di lingkupan Karingan Mujair lukut tama mun jauh ka impun lukut jauh atuh dari ibu ampun euy rame ya aduh
punten bulan kayak itu naon nek pipiluan sa teh sadaya pada pipiluan abdi mah punten agan lauk buruk milu mijah pintan milu nogan siang rupina palimut abdi sing saleuheung keneh lauk buruk milu mijah bakal hirup tibatan lauk mijah milu buruk bakal hancur sadayana piraanan hirup jadi kekeser sia teh upami teu aya kekeser ke tengah bumi teh kalolotor keuneu abdi mah eta kekesernya hirup jadi tampolong apa tampolong teh pinu bakal ditaplokeun kana boga salira kurang ajar sia bangsa parantos kapalingan naon bisi buring ieu teh yangna deuleu ya suata masa kedenger di istrena jadi pejabat di negara nasdina jadi menteri perhubungan ngahubung-hubung ke naon ya ngahubungkeun acara di mana aya nu rek hajat teh suata mah datang pan meunang 3%. Ampun panuhun ya upami salira bade nyanak Wahyu Cakraningrat anu parantos ngancik ka Bajung Mereka Sukma eta Dunungan Simkuring sami sareng bade maehan Dunungan Simkuring ta Simkuring teh anu diamanatkeun pisan ku Dunungan abdi kuramana Oma Cepot patina uripna hirupna Abimanyu teh maneh anu maranganana cing tanggung jawab tak abdi teh bade tanggung jawab karena kasalamatan ieu bogan abdi parantos nu kasanggupan jadi sahabat anu ngaganggu ka ieu juragan Abimanyu mau ngamuk gajah meta paripaosna anu aya di leuweung ieu rupina anu bakal jadi cikal dugang teh abdi heula aswata mah nang gelut aswata mah nang gelut can apaleun anak aing aswata mah terang tuang putra mah aswata mah anu kapungkurna mah geuningan nyusut lewat teh ku ieu ku pandangan garing na pipi teh goblok sia teh kene bilang aing kitu ulah panuhunna ulah bade ganggu di podaran sia ku aing ieu teh pejabat asdina wungkul deuleu aja dume sampean aja neko-neko sampean ojo leno sampean ojo lali ojo ayo ijo daun rambutan ojo warkop nah emangna kuring salaku manusia teh hak asasina ieu rek diukur ku tungtung sapatu anjeun dume anjeun salaku panita sume anjeun salaku pejabat negara tidak teu bisa ieu diamarta mah adil ke sararea salira ngahina ka simkuring teu naon tapi lamun dunungan kuring dina waktu ayeuna dek dialan nyawa kana ieu teh ta ieu sarua jeung rek maehan rakyat sanagara ta ieu teh andalan rakyat kamana karep siling abong kena cepot ulah samplak teh aya mah abdi sareng dorna salira ulah samplak teh ade abong kena letak tetulangan bibir teh jeding nyada wala urang teh dihina euy abong kena ka jelema gor gerakan olahraga goreng abong kena ka nusak bango sangsara dola lamun dewek dina
waktu ayeuna leungeun kempreng tah eta bener kain sama ulok entah makanya dia ada oke kumaha wae seneng duren oh sok siapa tuh ya bingung sudah derek merek nawaran teh yang lu syubuh itu udah Ampun Satria aja. cepot sok papatah Patah kan jalan ini sudah ada yang bisa. naon cepot Ya promo aja. Ya promo kan di pintu setan terbalik. ya rombongan maneh teh kumaha maneh Kepala. da silain dununganana kumaha cepot kageuleus sia ulah ditepakeun ka anak buah Yang saya pribadi ini tak. siapa pribadian si lain ya kumaha cepot ya bisa ya bener teh aya bener ceuk Allah mutlak absolut dogmatis aya bener ceuk ilmiah aya bener ceuk umum aya bener ceuk falsafah tah urang nya ceuk falsafah bisa negara waluya tapi ya eta raja teh kudu nyekel enong ai enong semar teh kosong eueuh naon-naon cing atuh balikeun nih kana kekosongan jiwa ulah bawa pemanilan naon-naon kosongkeun ngaran-ngaran semar pasrah mah abeh naon abeh eusi ai mawa wadah kosong jeung bersih bersih raja bersih karena kosong hartina lain kosong kunaon tapi kosong dina hartina sumerah bari bersih pan meureun urang ngalacai oge meureunna mawa wadah teh wadah kosong jeung bersih kosong di dieu teh hartina urang teh ulah tertutup jiwa ieu mah da pararinu hate teh ku hayang kumbung sieun sangsara mah hayang beunghar mah eta teh nafsu unggul ai nafsu sumata kaduhung kosong ke jiwa bersihkeun hate moal sieun ku kala ya ayeuna ceuk kala kitu padahal tiba heula oge urang teh ku kala teh diancam lain diancam geus keukeun ai kala teh waktu demi waktu manusia bakal panggih jeung karugian nu kumaha nu marugi teh angin jalma iman jeung amal soleh oge anu saling wasiatan ku hakna dibarengan ku sabar sok balik urang era geus kolot geus jadi kudu dewasa hirup teh jadi mau ada kumaha deui ya mau kuring malah pendendam di mana lain pembunuh masih dari dinya hayang yang kawan-kawan sorangan bari ngarugikeun batur tak eta teh ulah sok balik deui cinera ku baju modas sok itu heuh wani kumaha moal teh sangka mana teh soleh tersangka geuning bapa maneh teh soleh engkau mandian ku kuda beureum ai batur ibu soleh ai urang kotor kitu kan boleh maju jalan gerak wah jadi bisa ngaluhur wibawa jeung komara dihormat batur teh di mana ilmuna diamalkeun